Perkenalkan, nama saya Putra Marlin Nabirno Sembiring dari kelas 11 IPS 1. Di dia kuring dek macakeun biantara anu berjudul penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja. Selamat malam Bapak Guru pengajar bahasa Sunda nu siku simkuring diperhormat, sareng lerencangan sadaya nu siku simkuring dipika cinta. Langkung tipayun hayu orang panjatkeun puji syukur ka Tuhan Nu Maha Esa kulantaran nikmat jeung hidayahna urang tiasa ngumpul dina kesempatan ieu. Dina kesempatan ieu simkuring bade ngadugikeun bintara singget ngeunaan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja. Narkotika di dunia medis nyaeta obat bius atawa penenang pasien anu rek dioperasi. Narkotika teh mangrupa zat aditif anu ngabahayakeun jeung bisa nyieun kecanduan sarta karusakan otak jeung saraf motorik mun ku urang dikonsumsi bisa nyababkeun kageloan jeung nu diparahna kematian. Tapi lain halna barudak ngora zaman kiwari mah ngagunakeun narkotika keur ngagaya hungkul. Bari jeung teu hafal kana pibahayaeunna. Istilah deungeunna mah drug is purpose of freestyle. Anu ngagunakeun jeung ngedarkeun narkotika lamun kapanggih ke polisi mah bisa dipenjara. Teu lulus tes kesehatan, dipiasing ku masyarakat, teu meunang pagawean jeung sebagainya. Nu matak tong hayang apal kana barang haram anu ngaranna narkotika, jeung zat aditif lainna matak ngarusak kahidupan urang ayeuna jeung bakal nu dateng. Mending ayeuna mah mempeng urang ngora keneh hayu urang ngeuseun diajaran anu soson-soson guna ngajunjung harkat jeung martabat bangsa Indonesia. Sakali deui say no to drug. Mugi-mugi mangpaat keur kahirupan urang sadayana. Sakitu tiasa didugikeun ku simkuring. Hapunten bilih aya kalepatan sareng carios nu teu meunah kanu manah hatur nuhun kanu sadaya perhantosanana. Sekian, terima kasih.